Assalamualaikum pamirsa YouTube di mana wae ayana. Ieu kenangan sawaktos tim alias konco alias grup alias rombongan pemusik di AR Entertainment. Waktu harita abdi teh ngiring gitu nya ngawitan pertama ngiring ke AR Entertainment. Namun waktu harita ku sim kuring di uploadna di Benten channel gitunya sanes di channel Saka Margi harita tekadna channel Saka teh bade musik kungkul gitunya. Nah ku abdi kan ternak channelnya jadi gaduh video teh dibagi-bagi. Namun saat tos dipikir-pikir dirasa-rasanya ternyata ternak channel teh gitunya berboro gaduh video seueur video kanggo sa channel oge nya kitu teh we geningan da ngambilna lami butuh proses ngedit nalami terus deui kendalanya dina data gitunya guys. Nah iya hari tatenya ngawitan abi ngiring ieu teh di kampung Cipariuk daerah Samarang Kaluhur tebih di Samarang teh tebih pokoknya mah melewati beberapa sawah beberapa kebun awi beberapa wahangan terus deui hari teh hujan ageng pas main teh malihannya teu janten dugi ka tamat masih tamat sih main teh namun di lokasina dina pelaminan nyada Margi pamunut Sohibul Hajat gitu harita teh tah pas uihna teh motorna teh mararogok da maklum labi oge motornya tos sepuh gitulah mungkin kahujanan teh kadon paeh terus anu nusanesna oge sami aya anu pararae oge nya motor anu jagjag mah henteu pararae leueur di jalan teh alit sapas motor terus di jalan teh banjir hujan jebat kosonten. Namun ia bener-bener pengalaman gitunya da ayeuna mah kumahanya ngiring teh abi teh pagelebut sareng eusi panci janten pas aya acara ugi abi sanes alim ngiring cuman nya kitu teh we geningan aduh ya Allah ya Rob begitulah kehidupan sim abi teh nya pagelebut wae guys jadi sanes alim gitu sanes alim ngiring cuman aduh ya Allah ya Robi juga iraha tuh abina teu riweuh ku pangawegahna korecok guys malahan mah gali lobang tutup lobang gali lobang guys doana we nya ti sadayana supaya sadayana sing dibabarikeun rezeki sing dilancarkeun dina sagala rupina sing dilancarkeun sagala pamaksadanana oge hararasil sadayana nya amin ya robbal alamin. Tah lanjut deui ka carita ieu pas uih haritanya di tempat lokasi hajatan tah uih teh nya tos bade magrib itu hampir magrib malihan tos aya nu ararangkat ngararangos marurang kalih ngaos oge poek deh guys tapi pemandanganana tos poek oge nya lumayan gitu masih katinggal endah gitu nya suasana kota Garut teh hujan-hujan oge malihan banjir di jalan deh guys gitu harita teh tah ieu nya di backsonan ku backsound degung supaya rada cocok rada klop karena pemandangan suasana kampung sanes kampungnya ya teh perjalanan ngeplog uih di acara hajatan nya nabeuh gitu nya nabeuh di kampung Cipariuk ternyata geningan di lokasi Garut teh sanaos sami sa daerah Garut namun abi oge ieu teh nemean tah ka dieu teh nemean tebih deui itu kampung abi mah katinggal di Gunung Cikura itu anu katutupan ku haseut tah ti palih dinya ai rombongan grup AR mah ti kampung babakan di hanapeun abdi kitu nya teu tebih-tebih teuing namun nya kitu teh we geningan da sanaos sami salokasi daerah Garut tapi ternyata luas na teh ya Allah bener-bener dugi ka ieu oge tanu ieu pertama kali nincak abi ka dieu kitu hari teh guys jadi teh pengalaman bener-bener pengalamannya abdi teh ngawitan nincak ka dieu gitu ka daerah ieu jeung dikesakeun teh dipapag ku hujan dibagiakeun uihna nya kabanyiran gitulah motorna kahujanan terus deui nya kitu we lah nama inti nama ieu teh video kenangan ayeuna diupload di ku abdi di Saka nya data di nama sanes di dieu. Oke mangga wilujeng nonton videona nya sanaos video mung ukur video perjalanan anu poek nu alem tapi nya kitu we lah inti nama kenangannya video perjalanan uih di hajatan. Oke hatur nuhun ka sadayana anu parantos mampir lapnya like comment and subscribe atuh bilih tersep wios di dislike oge mangga atuh moal subrek teu nanaon teu sawios atuh ku nonton ge abdi tos nganuhunkeun pisannya mangga wilujeng nonton.